nyeri ieu dada, nyeri ieu hate, duit saloba-loba tapi indung teu milu ngasaan, padahal harta kolot dibeakeun ku urang, ari urang geus aya kolot teu ngasaan saeutik-eutik acan, tah kanyeri na teh di dinya. Meungpeung indung aya bapa aya, mulyakeun samemeh ngamulyakeun batur, tah indung mah tunggul rahayu, bapa mah tangkal darajat. Itulah makna budak soleh nu mampu ngadoakeun indung bapana. Matak meujeuh lamun anak mampu ngadoakeun nalika indung tos teu aya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Raketekeun dina dada sewang-sewangan yen urang teh bisa kieu lantaran aya jasa kolot-kolot urang. Deuk saha anu leuwih dihormat, deuk saha anu leuwih dihargaan lamun lain indung jeung bapa urang. Sakeclak cimata indung murag kana pipi lantaran nyeri hate ku kalakuan nu jadi anak. Bongan anak bedegong, baong, sombong, songong, hampura ngeclak na cimata indung hareupeun Gusti Allah, maka Allah murka, dibawa dijahit eta cai teh dianggap cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan, hina dunia, hina akhirat.